Assalamualaikum, hapunten baraya sadayana. Alhamdulillah abdi gaduh tulang sapi sareng tulang iga baraya. Urang jantenkeun sop we baraya. Kumargi kitu urang presto heula baraya supados hipu. Tong hilap oge ditambihan ku daun salam sareng daun jeruk baraya supados henteu hanyir. Saparantos kitu urang siapkeun wortelna urang pesek we baraya sareng urang potong-potong. Saparantos kitu oge urang siapkeun ieu aya bawang bodas baraya sareng jahe urang geprek we. Saatos itu di presto nembe kaluarkeun nembe tambihan ku cai herang baraya. Saparantos kitu lebetkeun we wortelna. Saparantos kitu lebetkeun oge jahe sareng bawang bodasna sareng ieu daun bawang baraya sareng per bumbu-bumbuanana tong hilap oge tambihan ku gula bodas baraya. Alhamdulillah parantos beres tu urang tambihan ku saledri sareng ku tomat baraya tambihan oge ku bawang goreng. Tah ieu pami bade hoyong lada tambihan ku acar bonteng baraya tuh. Ieu oge urang siapkeun we sedotanana supados engkin disedot baraya tuh. Masyaallah tabarakallah nikmat pisan. Nah, namung abdi mah hoyong misah baraya margina abdi mah hoyong seueur bawang gorengna saparantos kitu tambihan ku jeruk tambihan oge ku ieu acarna baraya supados lada. Alhamdulillah sakitu wae panginten teh pribades. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.